didangu ayeuna ku sing didangu Kanjeng Nabi urang teh nuju nuhunkeun naon nuju nuhunkeun syafaatul ummah mudah-mudahan amin amin di mana-mana tos amin di mana-mana oge tos amin mah atos da pribados mah tos diatoskeun ku mustaminnya bade atosan bae sanes cai sanes walungan tapi cemimin ti Makassar sanes kiai sanes ajengan tapi mustamin anu diajar kumargi pribados mah mustamin ayeuna diajar ngobrol sareng ibu bapak anu hadir atau hapunten anu saageng-agengna upami cariosan pribados nu puguh entep seureuna da sanes ahlina mudah-mudahan Allah ngahapunten ka urang sadayana khususnya ka pribados anu ngobrolna oge umum ka ibu sareng bapak anu ngadangukeun obrolanana atuh aya leresna mudah-mudahan sing dijantenkeun ilmu ku Allah Subhanahu wa taala sing dijantenkeun ilmu anu maslahat dunya sinareng akhirat pibakeuleun urang di yaumil akhir amin akhirul kalam